Paslun tadi ke pasal sawiji. Tahrumu haram apa salatu salat alati laisa kang ora ana laha iku kode salat apa sababun sabab mutaqaddimun kang muslimin wala muqarinun lan ora sabab kang ngabarengan pihom sati auqatin ing dalam 5 pira-pira waktu. Jadi ya pasal teh jangan musannif ngabahas salat nu diharamkeun min haisul waqti wal fi'li dina segi waktuna sareng migawe salatna. Tahrumu haram as-salatu salat allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Jadi salat nu diharamkeun teh salat nu teu ngabogaan sabab anu ti payun, sababna teh wala muqarinun sareng ayeuna teu aya sabab anu ngabarengan. Di mana ieu letak diharamkeunna teh tempatna teh nyaeta fi ghairi harami Makkah. Di salian tanah haram di Indonesia, Malaysia, selain Mekah. Di ayeuna Madinah oge da selain Mekah. Gitu nya. Itu di tanah lain selain tanah haram Mekah eta diharamkeun. Adapun ayeuna di tanah haram Mekah eta mah bebas nya mutlak meunang segala rupa salat dilaksanakeun. Gitu. Fi homsati auqatin bari di selain tanah haram Mekah teh bari dina 5 pirang-pirang waktu. Walatan akidu hina idin terjadi salatna. Teu sah moal meunang paham. Walayak buru biha ngan teu matak jadi kufur salat dina eta waktu. Cuman boga dosa tina haram aya larangan. Gitu. Kumaha salat dina 5 waktu anu diharamkeun teh wadzalika bi alam yakun la sababun aslan eta salat teh teu ngabogaan sabab sama sakali nyaeta an-naflul mutlak salat sunat mutlak ieu mah tanpa ayeuna ngaran salat mutlak teh sanes salat ayeuna tahajud sanes salat duha salat tasbih tah eta mah aya kayitnya salat sunat mutlak mah teu aya sanes qobliyah sanes ba'diyah aulaha sababun mutaakhirun atau eta salat teh ngagodoan sabab anu di akhir sababna seperti salat ihram salat sunat arek ihram teh niat eta mah aya sabab mana sababna make salat sunat teh sababna arek hajian itu mutakhir wal istihoroh salat istihoroh ayat talabu khairi amroid dunya wal akhirah mencari kebaikan urusan dunia jeung akhir wa ka salat inda iradati safar jeung ayeuna salat arek beberangkatan gitu wa indal huruj minal manjal salat arek keluar ti nah teman saya salat sunat anu aya sabab anu mutaakhir gitu. Wa indal qatli arek perang salat sunat heula sabab mutakhir wa salat taubat salat taubat wa raja bidzalika malahu sababun mutaqaddimun dikecualikeun salat non ku ayeuna bahasa tadi allati la salah sabab mutaqaddimun teh dikecualikeun malahu sababun mutaqaddimun salat anu ngabogaan sabab anu ti payun lain sabab mutakhir lamun salat sababna mutakhir tadi teu meunang dipigawe dina 5 waktu teh. Ieu mah aya sabab mutaqaddim kapa itatin seperti salat qada, salat anu katinggalieun qada, duhur, qada asar, magrib. Paina sabab hal waktul mah di sababna teh waktu nu geus kaliwat ya. Mis ayeuna kunaon salat duhur dina waktu asar sabab tadi teh salat sababna teh geus meus ayeuna ti heula geus kaliwat. Sarua wae salat narek salat sunat anu dikodoanna teh arek salat salat sunat kudu dikodoan kudu halus salat sunat dikodoan. Semisal teu kaburu salat qobliyah nya. Urang teh da kaburu dek berjamaah salat qobliyah urang teh geus istiqomah. Teu kaburu salat qobliyah beres ayeuna salat magrib salat qobliyah mah magrib salat sunat dikodoan eta. Tuh sabab Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ba'dal asri dalilna eta. Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sabada asar arbaan salatna teh 4 rakaat. Wa qala sar Kangjeng Rasul ieu salat 4 rakaat teh huma allatani ba'da duri ieu teh ba'diyah duhur nu teu kabujeng dilaksanakeun ku Kangjeng Rasul allatani ta. Allatani teh 2 ayeuna salat ieu berarti 4 rakaat teh 2 kali sah. Duanana ieu salat nu 4 rakaat teh ba'da duhur. Eta teh ba'diyah duhur dikodoan sabada asar. Eta mah salatna ngagaduhan sabab anu mutaqaddim gitu. Jadi hiji-hijina catatan nu teu meunang dilaksanakeun salat dina 5 waktu ieu teh nyaeta salat sunat mutlak anu teu ngagogoduhan sabab mutaqaddim. Adapun salat sunat nu ngabogaan sabab ayeuna mutaqaddim mah eta meunang dilaksanakeun dina 5 waktu teh. Gitu. Terus desa misil salat ayeuna qada, salat mandurah, salat nadar meunang.
salat muadah, salat nu dibalikan deui, salat janazah, salat mayit, dina 5 waktu nu diharamkeun meunang salat mayit. Sujud tilawah, sujud syukur, au muqarinun atawa sabab nu ngabarengan saperti salat istisqa. Dilaksanakeun salat istisqa dina waktu nu dilarang teh tadi meunang. Wal kusuf, salat gerhana matahari. Fa inna sababaha al-qahtu wa taghyirul kawakib. Sababna yeuna salat istisqa jeung salat kusuf teh al-qahtu teh pailah hese cai paceklik. Maka sunat dilaksanakeun salat istisqa. Terus deui salat kusuf ayeuna robahna pirang-pirang bentang muqarinun dawaman ngabarengan kana eta salat gitu. Tanya. Tuh geuningan eta teh letakna diharamkeun 5 waktu teh nyaeta fi harami di tanah haram Makkah. Adapun salat di tanah haram Makkah ya nu diharamkeun teh di luar tanah haram Makkah. Adapun di tanah haram Makkah mah wa masalat bi harami Makkah al masjid wa ghairi fala tukrahu mutlaqon. Mutlak teh diharamkeun salat naon-naon wae ge. Itu karena ayat hadis nu diriwayatkeun ku Imam Turmudi, ya bani abdi manaf la tamnau ahadan topa bihadal bait. Wa shalla ayat sa'atin sa'amin lailin aw naharin. Cek ieu hadis turunan abdi manaf ulah rek ngalarang anjeun ka hiji jalma nu tawaf di Baitul Haram ya. Di Masjidil Haram nu tawaf wa shalla arek salat di mana wae waktuna iraha wae waktuna karep arek peuting arek beurang ulah dilarang salat gitu. Dina 5 waktu hiji mana nu 5 waktu teh hiji inda tulu isamsi nalika bijil matahari ay ibtida'u tulu iya mimiti kaluarna matahari gitu terbitna matahari hatta tartapi'a termulai terbit matahari sehingga ke naik matahari saukuran qadra rumite saukuran satumbak. Itunya. Faidar tapat karumhin sohati salat mutlaqon di mana ayeuna naik eta si matahari saukuran satumbak liwat tina ukuran satumbak sah salatna mutlaqon. Sah salat. Arek salat duha di dinya gitu. Watul rumhi sab'atu adruin bidiroil adami takriban piroil ain. Ari panjang natumbak teh satumbak teh nyata 7 siku. Itunya. Lamun ditung jengkal sajengkal 20 cm nya. Hiji 2 jengkal teh 40 cm. 7 kali 4 28. Berarti 2 meter 80 satumbak teh. Ya. Gitu saukuran satumbak 7 siku bidiroil adami siku adami dina paningali soca. Piro ilayan di katingali kurang teh kira-kira matahari muncul nanti lautnya bijil nanti kan di laut ini ditinggalian orang padahal di laut sebab jauh itu jarak bumi jeung matahari ditingali kurang teh muncul nanti misalnya mencontohkeun teh mah di laut di matahari naik antara jarak ditinggalian orang ya ditinggali laut ya matahari ukuran 2 meter 80 ti mulai naik nepi ka 2 meter 80 kilometer lah nepi ka 3 meter eta didinya diharamkeun salat liwat tina 2 meter 80 liwat tina 3 meter ka itu mutlakon sah salat mutlak. Atasnya wa sanihana qadwana indal istiwa ing dalam nalika papada piguiri yaumil jumati hatta tazula. Nu kaduana salat nalika manceran ayeuna matahari dina selain poe Jum sehingga ngeser eta matahari tina poros tengahna. Haram salat dinya. I'lam ketahuilah yen waktu istiwa teh latipun jiddan lemes pisan sakedeung pisan waktu istiwa teh wala yakadu yus'iru bihi hatta tazula as-syamsu sehingga ayeuna hampir teu kanyahoan gitu waktu istiwa eta teh waktu manceran eta teh sehingga ngeser we matahari hampir-hampir teu kanyahoan gitu illa anna taharruma qad yumkinu iqahu bihi tapi cenah kadang-kadang takbiratul ihram mungkin terjadi dina waktu istiwa. Ketika dina waktu istiwa takbiratul ihram teu sah. Itu bari salatna salat sunat mutlak. Takbiratul ihram dina waktu istiwa kadang-kadang terjadi. Allahu akbar. Padahal waktu istiwa teh sakedeungan kadang bisa terjadi takbiratul ihram nama dina waktu istiwa walaupun kadituna nama rukun salat nu lainna nama liwat dina waktu istiwa. Pala tasih salat dina idin teu sah salatna lamun dina takbiratul ihram dina waktu istiwa. Amma piyamil jumah bi waktu istiwa walau li ghairi hadiriha adapun dina poe Jumat mah sanajan jalmana henteu hadir Jumatan seperti awewe atau lalaki oge nu tara Jumatan di imah salat sunat mutlak itu dina poe Jumat patasihu sah salatna nu di imah oge gitu.
Amma fi ghairi hadal waqti fa hukmu hadal yaum hukmu ghairihi min baqiyatil ayam. Adapun ayeuna selain ieu waktu, maka hukumna ieu poe saperti hukum sagarna pirang-pirang poe hartina teu sah selain poe Jumat mah nalika waktu Wa indal isfiro laning dalam nalika kuning sariak layung cek bahasa Sunda nama. In ay isfiro samsi tegas nama nalika matahari nimbulkeun cahaya anu kuning hatta tagruba malah surup ya samsu. Malah surup matahari mega anu kuning teh mana? Tina efek cahaya matahari. Jadi timbul koneng sariak layung. Nah, keur sariak layung nepikeun ka surup matahari di dinya haram salat. Linah yani salati pitil kal auqat karena aya larangan salat dina eta waktu. Gitu. Tuh, cenah mana laranganna teh dina kitab Masobi. Saur Atabah bin Amir salah susaatin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna wa an akbaru fihinna mautana hina tatlu as-samsu bazigatan hatta tarkabnya wa ina yakumu qaimun dhahira. Tilu waktu nuku Kangjeng Rasul dilarang salat dina eta tilu waktu. Salat dilarang dina tilu waktu, terus ayeuna ngagali kubur, ayeuna nguburkeun mayit dina waktu eta. Teu meunang sehinggakeun ayeuna bijil matahari subuh-subuh. Ngalikeun mayit. Batur sareng keneh. Wa rabi wa qapat nabada salati subuh sabada salat subuh. Ailiman sholah adaan mugniatan anil kodo. Jelma salat subuh bari ada teu butuh di kodoan. Nepi ka mana haramna salat sabada subuh hatta tatlu samsu sehinggakeun ayeuna bijil matahari. Sabada salat subuh nepikeun ka bijil matahari. Gitu. Aywatar tapia tegasna munggahna matahari. Naon sababna li anal hurmat asana hukum haram min jihatil fi'li tina jihat migawena tina jihat migawe salatna tetep eta hukum haram teh nepikeun ka irtifa dimulai beres salat subuh nepikeun kana naon kaluar matahari tuluy irtifa munggah teh matahari naik kaluhur cek tetingalian urang tetapi nasa memeh kaluar matahari mah haram migawe hungkul gitu takunu wahdaha wa ba'dahu sabak da ayeuna kaluar matahari mah takunu malhur mah min jihati zaman tina segi waktu jadi haramna double min jihatil fi'li wa min jihati zaman gitu. Haramna teh sabak da ayeuna lamun salatna nepikeun ka bijil matahari wa ba'da salatil asri kalimana sabada salat asar liman saladan mugniatan anil qada sabada salat asar anu salatna ada mugniatan bari ayeuna teu butuh kudu dikodoan bihila pima ida kodoha bihadal wakti berbeda jeung ayeuna salat asar di mana jalma ngodoan kana salat asar dina ieu waktu sabada salat subuh sabada salat asar ngodoan salat asar au sholaha atawa salat jalma salat asar bitayamin ku tayamum salat asar teh lipak dil mai karena teu aya cai bimaudin yaglibu wujuduhu dina tempat anu seueur cai maka ayeuna salat asar kodo salat asar teh jadi salat sunat mutlak ba'da sabada sami kitu dina salat subuh oge secara tadi jalma salat kodo subuh itu terus ayeuna tayamum salat ayeuna kodo teh ku tayang jadina teh engke jadi salat sunat mutlak. Patahrum salat haram salat jeung terjadi salat sabadaat walau kana majmu'atan jama' takdim sanajan salatna di jama' takdim teu meunang